geningan kieu bahasa sepuh mah. Ujang, Nyai, lamun ke anjeun manggih buah anu buruk, teu kudu diala omat eta buah, teu kudu dipetik eta buah, antep we engke ge bakal murag sorangan. Tah dina kahirupan oge kitu. Di mana aya jalma anu ngewak ka urang, aya jalma anu goreng hatena ka urang, busuk hatena ka urang, antep tong dilayanan, antep tong saruakna ulah disanghareupan ku urang. Isuk ningge ge bakal capein sorangan, bakal jatuh dengan sendirinya. Maka fokus bikin urang dina kahirupan, sing lempeng ibadah, sing husuk ibadah, teangan ilmu anu manfaat, amalkeun ilmu nu aya, urusan batur gewak jeung goreng ka urang mah sanggakeun ka Allah tong jadi pikiran urang. Jong tah urang kajalani kahirupan.